marek-marek kaya wong wiswano-wano sapisan dadayu kumrangan pada nempuh ya pada nempuh Raden Antarja kaget kasumpingan panengah Panawa Arjuna lami-lami ngandika kedaling lisan iya Rama Pamandipati Kasep Antarja haturan sasumpingan Rama Paman kasapta pertala ugi teka kantun jangakeun sembah pangabakti sembah hidup ditarima ugi kali perkawis wilayah Kapatan Ageng Sumawon Alit Agung cukup lumur dada jemar hapunten sanajan ti paman eueuh bedana urang Sihampura be katilu perkawisna bade ngatumaros Rama Paman sumping sanes banci tanpa ibarat tiangauna aya pikeun sanaon saperkara paman teh hayang pangih tina lila leres kadua perkara paman geus remagan di Karaton Amarta Kakang Prabu Dharma Kusuma kailang-ilangan jimat ageman Panawa mustika jamus layang kalimusada waduh malah kuraka Betara Kresna ditingali dina gamar lopian kalapoek mongkleng duta rajin eueuh tulisan naon-naon kabeh para pangagung bungkem eueuh nu nganyahoankeun lantaran eta jimat saha nu malingna urang mana durat makana keur kabeh pada bingung Aitreja teh adi maneh Gatotkaca datangna ka Karaton Amarta teh lain mere kabungahan kalah nganuh geus wani ngaleungitkeun senjata ing pentaris gagah kerancang sedangkan paman waktu ngalantik pahlawan ilang senjata jiwa gantina leles nya kapaksa janji paman hukum ku paman ditibankeun Gatotkaca ku paman dicengut bukna dek ditugal ku Pancaroba kabeh para pangagung ngabela sanajan Raka Betara Kresna ku paman teu dianggap ku paman dek ditawak pisan dibela ku Semalura Kudapawana tak ku paman teh tulus dipaehan ngan Gatotkaca dipocot tina kapahlawananana malah dicokot bisluitna la ilaha illallah yai Gatotkaca nah sampean talobe malah sakalian jeung Semalura Kudapawana ku paman dipocot tina kalurahanana sajabati dipocot teh diusir teu meunang aya di wewengkon Amarta lamun aya kene di Amarta ku paman ditelasan patina Semar sakeluarga jeung Gatotkaca nu mawi Rama Paman sumping kasapta pertala tayana paman eueuh di kapercayaan iwatika hidup Antarja ieu wayahna geura tarima bisluit Gatotkaca dupi maksana tarima heula baga cinanta kumamrat maduki ngalaras cinanta kumamrat maduki ngalaras kaya tinampana parantos ditampi ayeuna geus ditarima ku hidup eta bisluit Gatotkaca ngandung harti lurah tamtama melajang tengah teh kudu dicekal ku hidup waduh jadi nyekel dua jabatan ubuh aing ngingetkeun LP mah tapi ieu kawajiban tapi kaula percaya karahayat anu aya di melajang tengah singa bantu kana sakumaha pancen kaula keur kapentingan nagara bangsa parantos aya kene la ilaha illallah naon deui ieu geura tarima geuning eta mah bisluit Rama Paman ku anjeun memang
dupi maksana tarima heula ayeuna hidup geus narima eta bisiluit paman nganung harti kadipatian teu dicekel ku hidup. Waduh jadi 3 jabatan jeung kadipatian. Nah nepi ka kieu tapi dalah di kumaha rupina rama paman dipati parantos persanten ditampi rama paman muga-muga cing tiasa dijalankeun kawajiban rama paman anu diwakilkeun ka putra panjenengan parantos aya kene la ilaha illallah naon deui anu katilu di mana hidup Panggih jeung Gatotkaca jeung Semar sakeluarga usir teu meunang aya di Amarta lamun Semar aya kene di Amarta teu diusir ku hidup awas hidup anu bakal ditelasan pati ku paman. Waduh ieu tugas anu mecah belahkeun baraya ngajauhkeun jeung dulur sanggup nya adalah di kumaha bade maksakeun we dupi rama paman dipati bade angkat ka mana paman deuk neangan 2 jimat anu geus ilang ti nagara mustika jamus jeung gagah krancang satungtung can kapanggih paribasa buki deung jadi bodas suntu beres jadi ompung ancur lebur ngabale bangke ngajampana bugang mawara mulang ka Amarta upama can kapanggih eta 2 jimat pek sakitu ti paman lumunur manggulingan mimit milayang ran gaya lumunur lu gaya lumunur mimit milayang ran iya tugas kapahlawanan Yayi di Gatotkaca ku kaula diwakilan pon kitu rama paman dipati kadipatianakeun ku kaula diwakilan ngan ieu kaula teh upama pernak sareng Yayi Gatotkaca ku kaula kudu diusir muga-muga we ulah pampruk jeung Yayi Gatotkaca pon kitu jeung Semar anu gede jasa nya panggih ku kaula haling wa bisa kumaha komo si cepot memeureun jeung nyeceleh mangka baheula kaula deuk jadi pahlawan di jangkar bumi teh si eta sponsornya ayeuna lamun diusir teh bisa kumahaeun barang nuju sumabda nyalira ti sapa pertala sapraptanipun ingkang Rai Satya Mlajang tengah Gatotkaca sareng Semalurah Kudapawana anu bade ngiring niiskeun pikir nyingkahan nafsu panengah Panawa Arjuna marek wong wiswanoh-wanoh sapisan dadayo tumrangan pada tumam marek wong wiswanoh-wanoh sapisan marek wong wiswanoh-wanoh sapisan dadayo tumrangan padaya mampu marek wong wiswanoh-wanoh sapisan dadayo tumrangan padaya mampu kaget nira ingkang neme Prapta ingkang neme Prapta Sekar Wijaya Kusuma Sobat Kakang Mas punten ieu Rayi panjenengan saha Rayi panjenengan Gatotkaca lu ilaha illallah eta Yayi Gatotkaca keur diupah teh datang
Anom ya uwa. Lu itu gua semor. Lain kitu teh anu dicuriga unggul daratang ka dieu kumaha? Ieu jawab. Kalbat ci. Punten aku anu. Wah, sabar, kalbat. Saliki. Pangapunten Kakang Mas. Mulih ti mana? Bade angkat ka mana? Bade ngiring niskeun emutan di sabta pertala manawi teu kaabotan. Aduh. Akang teh teu guna sanajan nyarita panjang lebar. Sabab aya saksina ieu. Kapan we teh rama Paman Dipati Arjuna parantos ti dieu? Waduh. Tetepang di jalan? Henteu. Tanya saksina. Naon ieu? Wah, anu geus luit kaula aya di dieu. Taroskeun naon cenah maksudna? Naon Kakang Mas maksudna? Sampean diusir. Oge dipocotina ka pahlawanan Bisluit Rai aya di akang teh kudu ngawakilan kawajiban rai. Lurah tamtamat di melajang tengah teh kudu digarap ku akang. Palas sajabat ieu aya keneh ieu. Naon ieu? Waduh, anu Bisluit Rama Paman Dipati ge sami aya di dieu. Naon maksudna? Naon maksudna Kang Mas? Sami kadipastian ge ku akang ieu teh. Akang anu ngawakilan Rama Paman Dipati. Waduh. Malah aya anu beratkeun akang. Di mana akang penak sareng rai, sareng Uwas Semar ku akang kudu diusir. Nyangakeun ka rai. Terang ku anjeun ada Rama Paman Dipati teh. Upami akang nyebat teh sangem dalepat rai atuh kapayunan ku Rama Paman Dipati upami payun rai mah kade sareng Uwas Semar kajen pacah sareng Rama Paman Dipati tibatan sareng rai sareng Uwas Semar. Punten we yi. Da akang mah pancen yi. Ulah benuh kakang. Atuh aya anak anom urang angkat isin. Sanaos niskeun emutan di mana-mana parantos dikompakeun. Anom teh parantos dipocot oge bari diusir sareng uak. Mangga urang angkat isin. Urang sakaparan parandayan. Urang angkat isin permios anu nyapunten deui nya Pak sawios Kang Mas satadina raya panjenengan bade ngiring niskeun pikir di umargi parantos kitu kedahna tibatan ngabotkeun ka Kakang Mas bade permios wae. Nya tapi kan da Kang mah pancen nyi ulah benuh Kakang nyi moal nyapek atuh kitu nyi permios yi kade geura kade nyi sakali di kade ulah benuh nyi nya moal nya da Kang mah tugas nyi nya mangga Kang Mas mangga kitu nyi sami-sami yi kade sakali deui kade ulah benuh ka Akang nyai
Kakang mah tugas. Nya kade ulah dendam. Wah. Nya mangatuh kitu ieu. Hate mangarakat sak pisah jeung baraya jauh jeung dulur. Tapi Yai Gatot Kaca anggap urang teh meunang dodoja tinu kawasan. Bongan urang kudu ngalalakon hirup di alam karamian ieu. Ayeuna papisah urang jeung dulur. Muga-muga becingeunaan kana sapunyere pegat simpai patulai patepang di urang ayeuna papisah isuk pagete yang mungpulung di karaton Amarta tongkap alang ngabela nusa bangsa kawajiban urang sadaya. Tetega Yai Semalurah kuda pawana ngiring niskeun emutan di sabta pertala parantos di payunan ku Arjuna malah kanterja kadah diusir upami penak sareng Gatot Kaca Semalurah kuda pawana sakeluarga. Semar kapaksa sareng Gatot Kaca kalas banawasa pringhat dina cala. Nanging di satengahing alas banawasa Semalurah kuda pawana bade ngadoja kana kateguhan pahlawan kasatya melajang tengah Gatot Kaca. Anom kayak urang ngalarebkeun heula capek. Ieu dina hanapeun tangkal caringin payus upami urang-urang bari ngobrol geura di desa Rua mangga linggih-linggih teu kedah ngaragakeun cai soca. Mangga arek can. Mangga kuat. Jauh sok tiba suka teuing lamun panggih tibatan mah jangkus anu bageus tibatan pegat durian batana pegat durian suka dibeli kupati suka dibeli kupati disusul da puguh jauh aman diteang da puguh angga nambahan kaewu mang amas dilantungkeun tambah bingung mangandeker karembangan mang eye dauna urang petikan Sukma Semar kuncung paku
kuning alam sadaya Semaria gegelar winang nong miraga sukma semar kuncung pak kuning alam sadaya mulet petal ingkang sang hyang tunggal ingkang sang hyang tunggal ya lami-lami ngantika semara kuda pawana parantos rada lami ngarebkeun kacape anu buat keke antos etang ngaleureurkeun capek urang bari ngobrol sareng wa di dieu ngobrol kumaha wa bade tumaros wa kanum pamugi patarosan wa kedah dibalar bangga wa anu tiasa tangtos dijawab upami teu tiasa ulah benu upami balik tumaros kawas Semar mangga tawa bade tumaros anu kahiji patarosan wa urang ayeuna teh parantos diusir pang nama Anom teh parantos dipocot tina kapahlawanan malah parantos dicanak bisi begitu. Oge bari diusir yakin aya nama Anom teh parantos jadi runtah ge beh ditu. Babi raos emutan uwa Anom teh kaceluka kadang ewuh kaloka kajana pria kajamparing angin-angin jadi tuladan nagara-nagara anu sanesna. Tada teuing barutuheunana, tada teuing dirontokna upami Anom bade lakon gawe ka nagara-nagara anu sanes. Uwa mah teu bade ngahalangan tibatan urang jadi runtah kieu. Tibatan urang jadi sampah nagara, sampah bangsa. Wa ma upami dianekeun kana orai mah buntut kamana ngaleorna sirah tangtos buntut mah nuturkeun tibatan Anom sareng uasang sara balangsak leleuweungan urang teu puguh dumuk sarege dina naon wae leres wa tau mah bade ngiringan tibatan Anom kieu naha Anom bade ulun kumaula deui ka nagara-nagara da barutuheun ku Anom naha bade ulun kumaula ka nagara beunghar ditawang gantungan sugan urang ngiring sunya poya-poya salamina naha bade ulun kumaula ka gudang ilmu katuang eyang kawirata sugan urang ngiring pengkuh naha bade ulun kumaula ka Prabu Jaya Katwang di bodak sategalan kudang wanita sugan urang ngiring rucah we sakalian didinya naha bade ulun kumaula ka nagara Kajinan anu salamina murka sugan urang didinya urang milu edan we. Tibatan pameng mangga nyuhunkeun diwaler ku anu Gatot Kaca nampi patarosan Semalurah kuda pawana teu engal diwaler ari margi Semar ngadoja kana kateguhan pahlawan parantos kahartos Gatot Kaca neme bade ngantika margi Semar teh ngadoja karaosna ku Gatot Kaca
Semar Anom kumaha wararan teh Anom neme saurua leres kaula teh parantos dipocot ih da nyata atuh dewa margi anu ngajenengkeun kaula di Amarta sanes mengukurama paman dipati kenging musyawarah para pangagung Amarta sareng rahayat Amarta aya dipocot ku pribadi rama paman dipati sok sanes dipocot ku rama paman dipati tapi nagara sareng rakyat butuhun keneh ku Gatotkaca laras sareng kaula teu ngarasa jadi runtah boro-boro kena pati teu boleh suka siri biar budi sok sanos dipocot ku rama paman dipati tapi Gatotkaca aya tekad moal putus asa ngabela nagara sareng bangsa moal bade ngagantungkeun diri ka nagara-nagara luar moal bade ulun kumaula ka raja-raja nu sanes tetep Gatotkaca bade milari 2 jimat anu parantos ilang mustika jamus layang kalimusada sareng gagak rancan moal bade ulun kumaula tak gening neme wa nutur-nutur di zaman tuang uyut tuang eyang tuang rama leuleungan kita wa mah tos baal deui sanes baal langkung ti es tos baal deui tai anom mah leuleungan kieu sareng wa neme bilih anom arasubaha yakin anom teu sapamadegan sareng wa tapi geuning anom mah parantos teguh kalawan kukuh teu ingut kalindungan teu gedag kaanginan tetep nyang hareup lahir kaula ning pamarentah nu sabatin kaula ning Gusti rasa kaula ning Rasul urang pada kaula tanaga keur nagara jeung bangsa nuhun tayeuna wa bade tumaros anu kadua neme saur anom laras tetep anom mah bade milari 2 jimat laras gua mustika jamus layang kalimusada sareng gagak rancang tawa bade tumaros bangsa naon nu malingna urang mana durat makana naha bangsa dewa wah manya aya dewa bangsa tuh nu jahat mah tadi dewa tadi naon aya wae naha nu malingna teh pamegat naha istri manya aya istri maling nu jahat mah teh istri teh pamegat aya wae naha bangsa raja bangsa patih cobi naha bangsa pandita manya aya pandita ngabangsa nu bangsat mah aya wae kapan setan mah teu jauh ti urang geuning cek barudak mah madu ada di tanganku geuning setan aya di awak urang pan kitu mangga emu teu wa bade ngantos waloran anom ke urang operkeun gelombangna mangga wa bari ngantos